Eta si Juhedi jeung si Panji tah naher cai di Pangliwetan, maksudna rek ngopi. Cek si Panji teh orang Tangerang kieu, Juh, airnya udah matang belum? Juhedi kieu bete ngarti. Baru mengheang cenah. Apaan mengheang? Ya menggerengseng. Karena belum mendidih katanya ho. Kunaon eta kubodo. Laju wayah lebaran tah si Juhedi ka Binuangeun, artina mah healing jalan-jalan, datang ka Binuangeun meuli lauk teri kabeneran padagangna geulis. Nek bahasa Sunda isin akhirnya bahasa Indonesia beli cenah. Cek padagang beli apa Kak? Ini teri satu tampuyak berapa ya? Cek urang masa ungkruk tampuyak. Kunaon eta kubodo. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nura fahuwa nurdin wa ja'ala hasana fahuwa hasanuddin wa ja'ala khaira fahuwa khairuddin wa ja'ala qamara fahuwa qamaruddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah ashidda'u 'alal kuffar, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Imam Ghazali fi kitabihi Ihya Ulumuddin, man idda'a hubbar rasul wa lam yuhibbal ulama awil fuqara fahuwa kadzab. Hadratal mukarram, pangrasan mulia, sepuh-sepuh urang, guru-guru urang nu parantos nampak hadir, utamina ka Abah Amil selaku sesepuh Kampung Cibobos. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sing dipanjangkeun yiswa nu barokah, amin. Dijembarkeun milik rizkina, dipanjangkeun yiswana, sareng mudah-mudahan guru-guru urang sadaya tiasa ngabingbing ngajaya ka urang sadaya ti dunia dugikeun ka alam akhirat, amin. Oge ka al mufaddal Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa, urang doakeun mudah-mudahan dina ngabingbing ngabina masyarakatna sing aya dina tangtayungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Oge teh hilap kasegenap panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu parantos ngorbankeun hartana, ngorbankeun tanagana, ngorbankeun pikiranana, mudah-mudahan sing janten saksi kanggo lebetna ka surga Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Oge sadayana jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, murang kalih sadaya nuti masing-masing ampihanana nu parantos ngalengkahkeun peana ka ieu masjid, ka ieu tempat tujuan urang baud bade maulidan, mudah-mudahan sing dijantenkeun rahmat ku Allah taala, amin. Sehingga dengan rahmatna Allah nu tadina tara daek salat rengse tina ieu mulu daek salat, amin. Nu tara daek ngaos mudah-mudahan daek ngaos. Nu gede hutang urang doakeun muga-muga kabayar hutang. Nu tacan ka tanah suci Mekah Madinah mudah-mudahan dipasihan nasib sareng nisobna. Nu boga salaki tukang mamarahan eureunnan mamarahanana, nu boga pamajikan tukang ngambek urang doakeun muga-muga eureunnan ambekanana, amin. Amin. Hapunten tukang son, hona alitkeun ka. Urang doakeun ieu tukang sonnya muga-muga asup ka surga, amin. Jeung son-sona ka. Pertama-tama sareng nu langkung utama sasarengan panjatkeun puji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala
sholawat sareng salam mudah-mudahan katampi kujungjunan urang sadaya sayyidul makhluqat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teka kantun ka keluargina Nabi, ka para sahabatna, umumna urang selaku panganut ajaranana. Para jamaah sadaya tipayun sim abdi nyuhunkeun dihapunten zahir kalih batin, khususna atuh Kabah Amil selaku sepuh manawi abdi dongkapna rada terlambat ieu bah. Tadi enjing sateu acana ka dieu nyolatkeun heula, aya tatanggi maot ngiring nyolatkeun bah, eta abdi tinu maot kenging amplop datang ka tilu, eta tinu maot eta cek abdi komo tinu hirup ti dieu atunya tinu maot ge tilu tinu hirup hiji pan atuh kudu isin eta bah. Para jamaah sadaya lain eta kiai cenah leutik amata, tadi abi pas ngalangkung anu nyarios kitu. Jangan panggil aku anak kecil paman, ieu leutik ke awak mah yo ai kitu eta nama mamna maksudnya. Orang mana tak kiai abdi asli orang Indonesia, bagian Banten, di Bantenna ka beulah Rangkas Bitung, ti Rangkas Bitungna ka arah Baduy. Abdi satu kecamatan sareng orang Baduy, kecamatan Cirinten. Naon nu mantak eta kecamatan ngaranna Cirinten teh karena ciri-ciri orang Banten. Asli Baduy eta orang Banten, pucuk umun rajana gelut jeung Sultan Hasanuddin Banten eleh, akhirna diusir ka Cirinten. Di dinya aya Baduy ngaranna. Aya orang Baduy ngaku nama Islam sarua jeung urangeun beda nabina. Kamari saminggu nu katukang Bah Haji, alhamdulillah aya 2 keluarga orang Baduy anu lebet Islam. Ari gara-garana anjeunna dagang kadu tiis menta syariat ka kiai di syariatan jadi amis. Horeng ku kiai dicebor ku cai gula, he asup Islam eta. Ya alhamdulillah orang Baduy mah teh sakolah henteu, masantren henteu. Kantos abdi bade kaparakan 5 uleman teu apal lembur. Nanyakeun ka orang Baduy, bah ari abah apal teu ka daerah Parakan 5 apal, ari jalanna ka mana cik abdi? Eta jawabna kieu, aya bae cenah. Tadi gabah tidinya, oh gitu. Eta orang Baduy bah. Bahkan tanggal 1 Maulid aya orang Baduy ngiring muludan, dinu mulud anjeunna meunang sardencis. Apal sardencis? Nu di kalengan teh jerona aya lauk. Dideuleun kumanehna kumaha cara mukana, kalah mah dibubui. He ngabledug eta. Sampai balik di ka panitia menta deui, tah itu orang Baduy. Tah para jamaah sadaya, lain cenah eta nu cacahan tos gaduh istri encan, alhamdulillah atos. Bahkan sonten kamari ge abdi ngalangkung ka darah gama kadinya tah. Eta uwih wengi tabuh 3, dongkap karompok dibukakeun bagasi mobil bah teu aya kardus-kardus acan. He eta pamajikan mamarahan teh. Nunjuk sagala ka bohong ka kama lain-lain tinu mulud. He tinu mulud mun tinu mulud mah mawa parsel, tinu mulud mah mawa layur, tinu mulud mah mawa kardus, amplop 10 juta ieu mah teu mawa nanaon. Eta uih tinu mulud datang ka bumi kalah kapas ya jeung pamajikan teh. Geus ieu bah ieu lamun teu dibarakatan ngadon masyakeun abdi ieu. Para jamaah sadaya, naon nu mantak abdi sumping ka dieu nu kahiji abdi nyumadanan kana pangulemna Kiai Said beserta Abah Amil. Karena sombong amat jalema lamun kaur teu ka mamana diondang muludan teu dongkap. Abdi emut kahiji riwayat bah. Di zaman kapungkur aya hiji ulama namina Syekh Nawahi. Syekh Nawahi teh hiji ulama agung. Syekh Nawahi teh ahli ceramah, Syekh Nawahi teh ahli pidato. Kabeja di kota Kamashur di lembur. Syekh Nawahi luar biasa ceramahna. Lain bae bangsa jaleman nepi ka 1 ge ngartieun kana bahasa Syekh Nawahi. Ari abdi manaon horeng ceramah ge dipayuneun manusia. Hiji waktos aya jalmi duaan sumping ka bumi Syekh Nawahi. Eta jalmi teu uluk salam-salam acan gek benakor si calik.
cek Syekh Nawawi dina hatena dusun amat eta jalema pan urang ge kitunya aya jalmi gek digigireun teu uluk salam-salam acan pan eta hate ngomong dusun amat eta jalema ditingali ku Syekh Nawawi eta jalmi nu duaan bentukna aneh ari nu hiji awakna gude bari jeung tandukan bah huntuna sihungan kadinya tah awak pinuh ku bulu ari nu hiji lemet awakna bari botak sakokolor doang cek Syekh Nawawi punten cenah kula mah ieu kakarak ningali ieu model-model kieu mah ieu lain ari anjeun manusia ta sanes cek eta nu duaan bah kami mah sanes manusia laju anjeun saha ieu kula cek nu gede ngaranna gendruwo ieu bah nu tandukan buluan bari hidung gede teh ieu abdi ngaranna gendruwo ari ieu nu alit botak sakokolor doang tak ieu ngaranna tuyul Syekh Nawawi ngingset basieun cek Syekh Nawawi aya naon ka bumi abah pugu kieu bah ieu kami mantos perang di luhur gunung 40 dinten 40 wengi masinikeun eta gunung kami menang akhirna kami rek ngayakeun salametan ieu mah wayahna ngahaturkeun ka abah kanggo ceramah di gunung kami kira-kira abah ame lamun urang diondang ku bangsa juri gerek datang moal eta abdi mah moal ku sieuna ge ka laju cek Syekh Nawawi iraha waktuna engkin cenah abah malam Jumat Kliwon pan mejeuna nu ngondang gendruwo jeung tuyul waktuna malam Jumat cek Syekh Nawawi pan kaluhur gunung mah teu bisa mobil kaluhur gunung teu bisa motor kaluhur gunung teu bisa kuda abah kudu jalan mana cek eta tuyul bah abah tong ngemutan kadinya mah cukup abah datang kana beuti kiara engke aya neng kuntilanak di dinya nyambut cek Syekh Nawawi di ieu be kalenderna dibuleudan datang ka malam Jumat ngajak ka santrina jang yuk anter abah kanu hajat siap bah pan santri mah siap bae bah mun diajak kanu mulu diajak kanu hajat karena budak mah dina hatena hiji biwir dua beuteng urusaneun pan semangat bae cek santri abah bade nyandak kuda nu mana bade menyandak motor nu mana bade nyandak mobil nu mana Syekh Nawawi ngajawab jang entong nyandak kuda tong nyandak motor tong nyandak mobil karena urang ondangan ka luhur gunung bah di luhur gunung maloba jurig justru abah diondang ku bangsa jurig gasep eta santri ngompol di dinya keneh teh lantaran nurut ka guru dicepeng we ieu jubah guru teh dongkap kana beuti kiara bener aya ngagawing bedina dahan kiara kuntilanak ngawik-wik bae seserian teh bari jeung ieu buuk ngaruwig teh ditiungan cek Syekh Nawawi punten neng ieu nya kuntilanak muhun cenah bah neng atuh era kabatur ja anjeun mah budak keneh eta cenah rambut tiungan cek kuntilanak kumaha jawabna bah ngaranna ge kuntilanak telok satiung di mamana ge justru bangsa abah ge loba nu nurutan abdi mah buuk pah ngaruwig teu ditiungan teu dibeureman bangsa abah mah dibeureman sabelah geus lamun manggih di jalan mawa motor Mio mawa motor Scoopy teu satiung gegeran maca ayat kursinya bisi kuntilanak eta nya kadang-kadang sok aya bae mah nu nyarita ki alah dak cenah satiung-tiung teuing cenah jak kalakuan mah kitu mending aing teu satiung aya nu kitu ayeuna dijawab ku abdi nu satiung ge teh endah komo nu teu satiung leres teh kamari rame masinikeun cadar kumaha ngomongna dak sacadar doang ninja Hattori cek abdi mending doang ninja daripada doang Tarsan bener cek Syekh Nawawi atuh burung teu satiung eta-eta ping-ping simbutan bangsa abah mah komo sacangcut doang mantak gegeran tehnya kanya bisi boga pamajikan satiung teu daek sakokol sanan ngaranna saandrok teu daek maca ayat kursi kak bisi boga pamajikan ket ieu asna teh teras kumaha Syekh Nawawi dicepeng pananganna ku eta kuntilanak di bawah hiber ka luhur gunung dongkap ka luhur gunung jamaah rame pinuh lalakina aya bikangna aya jamaahna nu neuleuan parsel batur bae aya
nucan kabere amplop gegeruan ka panitia bae aya, nu ngadon meuli baso bae aya, kiai ceramah kumaneh metis jambu digigir aya jamaahna. Begitu Syekh Nawawi nembe ge calik cek tuyul teh kabeneran protokolna tuyul. Punten bah lain ka abah lain. Itu ieu mah. Cek protokol tuyul teh kieu untuk mempersingkat waktu acara inti dipersilahkan ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi naik ka luhur panggung di gunung eta di panggung di hareupeuna kabeh jurig teu beda. Dina meja ngeun aya cai doang jeung kembang atau di ditu ieu mah nyaritakeun ge lain cik Syekh Nawawi ieu mah keur nyaritakeun Syekh Nawawi ceramah hareupeun jurig deh lain di dieu lain ieu mah seprit ieu mah eta Syekh di hareupeun Syekh Nawawi teh beda ngeun aya aqua sedotan seprit jeung kembang. Syekh Nawawi uluk salamna beda jeung urang. Assalamualaikum hadirin la'natullah cek Syekh Nawawi hore cenah lain ditembalan kala hore geus jalma-jalma nu teu daek nembalan uluk salam eta bangsa itu eta teh cek Syekh Nawawi samemeh kaula panjang lebar kula rek nanya heula karena ieu kula ceramah di bangsa jin kakarak ayeuna. Ari bangsa jin eta beda jeung urang teh. Ari bangsa jin mah awewena eta guarulis awewena. Sagelis-gelis nabi kang golongan manusia lamun asup ka golongan jin eta panggorengna. Mantak Sultan Hasanuddin Banten gaduh istrina dua. Nu kadua namina eta Siti Badariyah. Orang mana? Orang Gunung Karang Paneglang bah. Keur waktu Siti Badariyah nyiram hoyong ka daging cek Sultan antosan gelis di dieu kakarek nyiar daging hayam dipasikeun abdi malim daging hayam Sultan kaluar deui neangan daging embe ieu gelis daging embe abdi malim daging embe Sultan neangan deui daging kebo ieu gelis daging kebo abdi malim daging kebo meureun jengkel eta Sultan dia mah dibawakeun daging kotok endung daging embe teu daek daging kebo embung ari anjeun jalma ta lain kitu eta jawaban Siti Badariyah kieu pan abdi mah sanes jalmi laju anjeun saha abdi mah jin istrina Sultan Hasanuddin Banten nu ngora eta jin namina Siti Badariyah lamun aya nu kasurupan di dieu naon panggil bae eta lantaran kagok rumah tangga cek Sultan gelis laju burung kagok rumah tangga nu gelis hoyong daging naon ka abdi mamun aya mah hoyong daging jalema cek Sultan ka mana nyiarna jatuh aya padagang ngeun lantaran nyorangkeun ka hayang pamajikan nu keur nyiram kaluar Sultan ti istana begitu aya dohor aya pamuda ngagombreng di sisi jalan ngomean gitar bari nyanyi ngagombreng salat teu daek disampeurkeun ku Sultan ceng geura salat jawayah dohor kumaha basana kiai kula mah telok salat anjeun Islam lajuna mah babagi bae cenah surga jeung kiai raka jeung kula purukna layaneun ka ulah boroning raka rokok berokok itu mah raka ieu mah rokok ceuk ge beuleum rokok toelkeun kana kanjut panas tante panas komo raka mah tos kitu kumaha uih deui Sultan cek Siti Badariyah ka tos kenging daging jalema tacan gelis asar kaluar deui Sultan neangan daging jalema aya keneh bae ta pamuda ngagombreng bae ceng geura salat engke maka duhung masing-masing bae Sultan datang ka magrib Sultan kadinya aya keneh bae teu salat keneh bae uih Sultan nyandak pedang eta jalema dikadek ku Sultan beheungna prul langsung diranjap dagingna dipasihkeun ka Siti Badariyah halal geus teteh lamun rek emam teu ayana naon boga anak telok salat disayur tehnya ngan ulah lalagan jak kuari mah atuh aya polisi bisa ditangkap ieu mah nyontoan
jalma nu ninggal salat 3 waktu teh horeng halal dagingna eta. Tos kitu kumaha begitu dipasihan daging jalmi eta Siti Badariah dipisah ku sultan. Saur Sultan Hasanuddin Banten kieu nok geulis lamun ieu putra urang lahir awewe mangga namian bae kudu geulis. Ngeun lamun lahirna pameget wayahna pasihan nami Aryadillah. Tah dianterkeun ka Gunung Karang ka lemburna lila-lila jeung lila ngalahir pameget dipasihan nami Syekh Aryadillah. Jadi Syekh Aryadillah teh ibuna jin bapana manusia. Lantaran anak sultan ibuna jin tareh kaagung ngaleblebay umur 7 tahun tos dewasa naros ka ibuna ibu batur mah budak aralit garaduh bapa abdi mah henteu nya. Saur Siti Badariah anjeun ge gaduh nu ayeuna jadi raja di Banten Sultan Hasanuddin Banten los ka ditu bae teangkeun wartoskeun nami anjeun wartoskeun nami ibu. Dongkap Syekh Aryadillah ka Sultan Hasanuddin Banten diwartoskeun bahwa abdi namina Aryadillah ibu abdi namina Badariah. Saur Sultan kieu leres kasep ieu nu kasep teh putra abah ngeun kieu nya lamun nu kasep hayang diaku putra ku abah abah gaduh PR ka nu kasep. PR naon abah? Tuh di payun istana abah keur ngadambel menara. Eta menara teu anggeus-anggeus asal datang ke tengah rubuh deui datang ke tengah rubuh deui eta mah wayahna kudu kasep anggeuskeun dalam waktu sapeuting. Cek Syekh Aryadillah siapa lantaran anjeunna mah jin boga pasukan deui dak bantuan kaula datang rombongan jin dianggeuskeun memeh subuh eta menara beres. Jadi menara nu aya di Banten tina pondasi ka tengah menang manusia di tengah kaluhur menang golongan jin. Itu namina Syekh Aryadillah putra daripada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sisok aya nu kasurupan aya nu ngaku-ngaku cenah abah kolot sok ayanya aya nu ngaku-ngaku naon ngaranna kamari aya nu kasurupan di bumi wah tamu ngaku-ngaku Nabi Hidir. Saha kumaneh Nabi Hidir kula mah jeung boga rokok merah tah kira aku Nabi Hidir ngaloko merah. Awasnya tak kumaha tah Syekh Nawahi ceramah di hareupeun jurig dia teh cek Syekh Nawahi kieu hapura ieu ka para jamaah memeh kaula ceramah panjang lebar rek nanya heula di bangsa kula mah ieu memeh ceramah teh ngaos Quran heula bang tadi nya memeh ceramah pan ngaos Quran heula di bangsa jin mah henteu teh kunaon ieu cek jurig ngajawab abah justru kami bangsa jin paling sieun karena 3 perkara. Pengetkeun teh lamun hayang pake kasieun ku jurig ingetkeun ya nu kahiji cek jurig kami paling sieun ngadenge umat Islam anu keur ngaji Quran. Tah eta ngaji Quran horeng pangsieuneun jurig mantak wajar tadi nu ngaos Quran di amplopan gede ge kunaon atuh ngaji Quran micieun jurig nu aya di lembur ieu leres da mantak bukakeun Qur'ana di bumi teh ngaos Waqiah ngaos Tabarok ngaos Yasin supaya naon jurig indit malaikat datang karena digeruan ku ayat-ayat Al-Qur'an. Kuari mah lain pa nu dibukana naon Lajada nu dibukana Sofi nu dibukana Tokopedia nu datang itu bukan malaikat tapi kurir benar geus teuing paehna ge digotong kurir ieu Kak salaki balik mantos macul ditagih ku kurir naon cenah ka buku ieu cenah daster pamajikan can dibayar pan ngisinkeun eta dibukakeun Qur'ana aya pan kuari mah Qur'an pakbul apal ka Qur'an pakbul nya ditepak ngebul kutelok dibuka diteundeun dina babadak panto di luhur na erang-erang teh jeung naon eta Qur'an jeung sieunun kuntilanak moal sieun moal naon aya teu dibaca mah teh ngeun wayahna setan ge moal sieunun ka jalma nu ngaji Quran nu ngajina teu endah. Ieu punten-punten mak di ditu dirangkas kunaon eta putra Islam ai kursus bahasa Inggris CF 10 juta ai kursus Al-Qur'an loceng cenah kanu Ki Said ieu sangu sagede kepek di selapan be keuleuk kasin eta rokok merah sabungkus duit 20.000
lain syirik lain, tapi Quran ulah dijadikan nomor 2. Leres dah. Membaca Al-Quran tidak semudah membalikan telapak tangan teh. Ulah boroni ngoleset ayatna, kakarak ngoleset jabar JR nage maknana geus lain deui. Contoh ye, tahu di PS ngeunah tante, ngeunah komo tahu bulat mah cege di JR non tahi naon nu ngeunah jata aya kakarak jabar JR na nu robah makna geus lain deui. Ye punten ye bade dicontohan hapunten abah dina Fatihah aya teh lapadna kieu keun urang contoh mah tong tebih-tebihnya na Fatihah aya lapadna kieu tah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kitu lain. Iyana aya tasdid dan iyyaka na'budu maknana ka Allah kami ibadah, wa iyyaka nasta'in sareng ka Allah kami minta tulung. Lamun tasdidna dipikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kumaha cek Fathul Muin kana sosorot mata poe kami ibadah sareng kana sosorot mata poe kami minta tulung murtad micin tasdid hiji. Mantak jaga bakal loba bugang jalma-jalma nu maca Quran karena maca Quran teh endah. Kumaha kiai jatuh bisa boro-boro magan anak abdi ge teu timu anterkeun kanu ka Said, anterkeun kanu ka ustad, anterkeun kanu kiai ai urang rumah satu bisa mah leres tah. Ieu punten teh lain ngadon mamarahan ieu ka dieu nya. Ieu mana ngaranna ngeulingan. Ngeun wayahna eta nganterkeun anak singeunaheun bahasana beulikeun Quran we teh pernah teteh meser Quran pernah ieu mah boga Quran wakaf bae wakaf ti baheula ai HP Oppo 7 juta kabeuli Quran 100.000 ditawar duraka da jalema leres da anterkeun bisi doang kieu kantos aya budak santri ka bumi abdi dianterkeun ku ibuna. Cek ibuna kiai abdi niti putra pangmagahan kenjaku Badung ieu jalema kakana macena atuh nu SMA nu kuliah kamari ge cenah dina jurusan PLN alhamdulillah cenah kasetrum kiai cenah atuh gawe naon kitu keun ka nu kamari mah cenah dina pertambangan ku ari jadi kendek ngaduk cenah ieu mah sieu ku Badung teh cek abdi wios burung Badung ge ka dieu bae atoh bae eta kiai ustad di anteuran santri atoh ditingali Qur'ana eta jilidna ge geus saroek bah. He ceng ari ieu Quran buruk amat di mana ieu? Cek eta santri kieu kiai pugu mah cenah tilas abah kolot barokah. Lain barokahna ieu jaku rombengna ka. Atuh jilid geus leungit Yasin ka mana buah soek. Wayah ngaji Yasin pan papalangpang eta bah ka mana? Dikupingkeun ku abdi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratal ladzina an'amta kana Fatihah. Heceng ka mana eta soek cenah ka nyambung jeung Fatihah. Manta ge meuli Quran we teuh. Beulikeun sampingna, beulikeun bajuna. Jari anak sakola mah sapatu 200.000, calana 500.000. Pulpen nu mahal tapi anak kabale kumaha ngomongna los ceng cenah daripada ulin mending ngaji. Kadang-kadang nu parah eta kieu ai kiaina mending ngesang-ngesang magahan anakna ai kolotna ngesang-ngesang ngagogoreng kiaina moal manfaat ilmu anak teh leres. He abdi gaduh tah sageng-ageng kitu tah eta cekolotna pangmagahankeun kiai jaku bodoh datang ke maghrib ditanya ceng engke aceng ngaji amilnya mohon cenah terang aceng ka amil atuh terang cenah ka naon amil atuh paranti mandian nu paeh cenah he amil mah lain amil mah kitab ayat 13 warna kalah malik nanya aya warna beureum nya ka cenah ai ku bodoh ieu bae burung ceng ngaji Iqra teh eta magahan anak tatangga magahan anak batur ngaji Iqra hiji-hiji ceng iya nu nangtung duang tihang bendera ngarana alif bea katihang-tihang bendera coba iya nu duang mangkok aya endogan di handap hiji ngarana B iya mah endogna 2 di luhur ngarana ta iya endogna hiji di luhur ngarana nun he bea kandog-endog magahan anak batur leres tah ari ieu cenah ka doang useup aya nu doang useup teh nya
tak iya ngarana elam kasep lam diapalkeun cenah ka ari ieu nu doang koma naon tah kan aya nu doang komanya ieu ngarana dal daleutik lamun aya titik kan di luhur ngarana dal gede muhun bae jalemana mah coba kakang hayang nguping daleutik dah jelemet mah cik dal gede dah teh abdi ngajot tina kursi kaget ceng atuh lain gitu ih panceu kakak ieu dal leutik ieu dal gede bener eta bodoh mah bodoh bae ka leres tah kadang-kadang kiai mangluk magahan cos bau puak pan muak ngeceng leutik mah cenah atuh lain leutik jeung bukurna gepeng tapi kunaon ai kiaina magahan ngesang magahan anakna ai kolotna meuning ngesang-ngesang ngagogoreng guruna cenah reng manfaat ilmuna moal hapunten membaca Quran tidak semudah membalikan telapak tangan teh hese malam yujawidil Qur'ana athimun jalma nu ngaji Quran teu make tajwid athimun lain diganjar kalah dosa leres teu kakuping ai giliran ngaji Quran mah teh tunduh ieu lamun giliran mukakeun YouTube semangatnya tah kumaha tah bahkan punten teh hapunten kasadayana upami gaduh putra-putra nu sakola tingali akidahna naon cenah kiai teh sakola abdi sakola abah hamil bahkan abdi sakolana beda jeung batur abdi gelarna S1 ya abdi S1 teh SD nya SMP S2 SD S1 kan abdi pernah belajar di SD dulu abdi belajar buku IPA terang ka IPA di buku IPA diterangkan didinya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari bener tak bumi mulintir teh bumi ngurilingan mata poe keur SD mah abdi percaya teh bahwa iya bumi mulintir ngeun ku otak teu kaharti lamun bumi mulintir isuk-isuk ka barat datang ka sore ka timur cik abdi loba jalma 7 kuliling ya begitu abdi lebet ka pasantren dibuka dina surat Ar-Rahman aya didinya asyamsu wal qamaru bihusban asamsu ari mata poe wal qamaru jeung bulan bihusban eta lempang saduana mulintiran dunia kaharti dunia cicing mata poe nu lempang cek Quran saha kalamullah cek buku IPA mah lain jabumi nu mulintir mata poe nu cicing mangga tama rek percaya kana Quran mangga rek percaya ka buku IPA teu naon tapi maaf lamun teu di aku umat ku Rasul laju kiai eta IPA kudu dihuru ulah karena IPA eta ilmu pengetahuan umum naon umum untuk seluruh agama lain bae Islam Kristen belajar Baduy belajar Katolik belajar, Hindu belajar, tapi Al-Quran adalah ilmu khusus untuk orang Islam. Mantak belajar ngaos Quran tehnya, teteh tiasa ngaos Quran tiasa anterkeun. Cenah alhamdulillah kiai putra abdi sok dipagahan ku abdi. Lamun teteh magahan ngaos Quran ka putra, ganjarana cek Rasul kieu. Man alima waladahu ayatan minal Qur'ani faka'anna mahijun wa umroto asaro alafin sing saha jalma nu ngadidik maca Quran ka anak pamajikan ka tatangga atawa ka santri sanajan ngeun saayat ganjaranana sarua jeung munggah haji 10.000 kali munggah haji umroh 10.000 kali umroh alhamdulillah ageung ganjaranana maaf teh ulah boroning haji umroh bae ayeuna henteu 30 juta mah teh hiber ieu mah 100.000 kali umroh kunaon ieu para kiai semangat bae magahan ngaji nu ngagaji teu aya nu ngomongkeun mah loba tapi semangat bae karena emut kana ganjaranana leres tah bah mantak hayo bae dipagahan kadang-kadang anak batur mah dipagahan pamajikan sorangan mah jeung anak eta teh kapagahan teh kunaon jaku hayang manfaat ilmu lainnya rek sakola mangga sakola tapi Quran ulah dijadikeun nomor 2 jaeta hirup bodoh hareng abah hamil kuripuh parang sabi mah teh atunya lainnya rek eta belajar bahasa Indonesia mangga jabisi doang santri abdi
abdi gaduh santri orang Tangerang teh eta nyariosna bahasa Indonesia bae kamu aku bae nu hiji orang Kadurahayu deket ka Baduy si eta mah teu bisa bahasa Indonesia eta si Juhedi jeung si Panji tah naher cai di Pangliwetan maksudna rek ngopi cek si Panji teh orang Tangerang kieu Juh airnya udah matang belum Juhedi kieu bete ngarti baru mengheang cenah apaan mengheang ya menggerengseng heh karena belum mendidih katanya ho kunaon eta ku bodoh laju wayah lebaran tah si Juhedi ka Binuangeun artina mah healing jalan-jalan datang ka Binuangeun meuli lauk teri kabeneran padagangna geulis nek bahasa Sunda isin akhirnya bahasa Indonesia beli cenah cek padagang beli apa kak ini teri satu tampuyak berapa ya cek urang masa untuk tampuyak kunaon eta ku bodoh laju doraka henteu ngendusun doang komo ibu abdi mah aya tamu ti Tangerang neka dapur ngilu ieu ngilu ka kamar mandi cek ibu abdi kieu maaf ya Pak ini dapurnya brengsek maksudna apa berantakan aku salah ngecapan jadi brengsek terus gitu ku eta hirup bodoh horeng capek ya abdi mah emut ya apunten ka Abah Kopal abdi emut tah anjeunna alhamdulillah alumni Rajawana kaleresan abdi oge ti Rajawana tinu akang abdi emut bah eta hirup bodoh ulah boroning teu bisa Quran uih urang ka alam barjah nu sakitu pamantek malaikat nu luar biasa malaikat mungkar nakir dina kitab Daqaiqul Akhbar dicaritakeun nanya manusia nyekal palu cenah ge teh kieu tah ieu paluna malaikat mungkar nakir mun digolerkeun di dunia digotong ku sakabeh jalma ulah boroning ka bawa uget ge henteu ta palu nu eta ku gede-gedena lamun urang uihna ka ditu mawa bodoh mawa teu bisa ngaji Quran mawa telok salat mawa tukang jinah mawa tukang doraka palu nu eta neke sirah urang he eta hirup bodoh ulah boroning ka alam barjah ka karaka Mekah bebah loba jalma balai abdi emut kaleresan abdi pembimbing haji umroh waktu berangkat katana suci nyandak umroh jamaah 27an Abah Kopal eta dongkap ka Jeddah mandi sadayana didinya pan mikot rek nganggo ihram teh tehnya aya salah sahiji jamaah abdi ngaranna Wabani urang kaler eta mah teu daek mandi teh ngadungkuk bede hareupeun WC kieu tah cik abdi wa atuh geura mandi geura make ihram urang mikot di dieu eta Wabani ngomongna kieu ceng teu sanggup wa mah mandi teu sanggup kunaon kitu wa tah tingali panangan uwa dileob ku malaikat he pananganna molodok ka dieu ai kitu nanaonan uwa mah rumasa keur di Indonesia na sok nyimpang-nyimpangkeun cai batur ka sawah uwa teu bebeja mantagi ieu cenah malaikat hewaeun ka uwa cik abdi engke wa bisi mah lain salah malaikat bisi uwa nu salah mencet he pan di Jeddah mah henteu doang di Cibobos teh di urang mah pan kobak disiuk ku panyiuk di Jeddah mah eta aya tombol aya nu hejo nu kuning nu beureum nu hejo tiis kuning haneut nu beureum ulah lalagaan panas eta cek abdi wa ka dieu ge aya ceng ari uwa mencet nu mana tadi atuh ieu cenah ceng nu beureum mun sabah gitu lain salah malaikat ku maneh salah mencet nanya teu daek malaikat disalahkeun kunaon eta ku bodoh datang ke Madinah haliwu ceng engke anter abah ka Rodiahnya jah ceng manyahoan bah saha Rodiah atuh kuburan Rasul cenah oh Raudah balen Rodiah he kana Raudah ge Rodiah da iku bodoh uih ti Madinah kaleresan buat kapal Garuda atupan mewah Garuda mah teh eta dina kapal Garuda geus kikian bae eta Mang Bani jamaah mencetan beteung cek abdi wa kunaon uwa he uwa menyeri beteung cenah loba teu ngadahar korma ceng cenah dina kapal aya WC-nya atuh aya cek abdi bah anteur uwa ieu cenah ja bising-bisingna kursi hayu kitukeun dianteur ku abdi ka WC dina kapal cek abdi abah kalebet abdi di luar bae nya jabau mun cenah abdi nungguan di luar het 1/2 jam teu aya keluar teh cek abdi mun teu pingsan mabok di jero menang sejam molongo pantona ngek kadi ge aya naon bah kadi beh disampeurkeun ka jero
eta tisu ngagulung acak-acakan. Wah nanaonan ieu atuh uwa mantos ngising cenah puncat pencet nyiar cai nu kaluar aya tisuna pan sagede pingping mulintir ngagulung ditarik ku uwa cenah tungguan atuh beak kabeh hewa atuh tisu ieu disoekeun soekeun nya teh nyaho ieu uwa mah cenah ai teh lilaya pramugari kadinya nyuarek kanan cik abdi bak kenapa sih marah-marah maaf Pak Haji katanya itu kan WC duduk kenapa tutupnya nggak dibuka cenah orang WC duduk naik kaluhur gising slot dari dinya atuh pantai lembur sagede leungeun teh eta hirup bodoh kakaraka Mekah bulak-balik teu eureun-eureun carekanan kunaon ku hirup bodoh komo lamun teu tiasa ngaos Al-Qur'an leres teu anterkeun putra urang awas teh punten abdi nu Inggris upami budak alit seueur teuing ngomean ieu tah naon ngaranna ieu HP kamari gaduh tatanggi eta tatanggi dagang sayuran diteangkeun ku batur ditagih 35 juta urut naon anak main slot teu kabayar eta nu kitu ngaranna ngabunuh kolot lalahunan kunaon salah anak salah kolot mang meulikeun HP leres teu ai Quran wakaf ai HP dibelikeun leres anterkeun ku urang teu aya ku ari mah teh pager akidah iwal ti pasantren salapi nya eta ngaos Al-Qur'an eta hirup bodoh reng kitu eta teh abdi gaduh santri Abah Kopal caritana urang Lampung eta budak santri tadina dina kapal cai kan ya di Merak ka Baukouni tapan buat parahu teh budak santri karya betiluan teh si Sihab si Syukur si Hadi balik ti balai jalebaran ngahiji jeung budak sakola mantos kuliah atupan budak sakola mau bahasa Inggris bae nyas-nyes ka dieu ka ditu cek si Sihab Syukur atuh urang ge bahasa Arab ulah eleh ku budak cenah ja balik ti bale cek si Syukur yang boro-boro Arab ngaliwet ke atah bae kerak sabulan mah santrena ge enggeus cek si Sihab kumaha aing bae walama bae nu penting Arab budak mah moal nyahun ieu cenah hayu cenah dimimitian ku nu panggedena Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi cenah ditembalan ku nu leutik walama tamam min hamlihi sallallahu alaihi wasallam tembalan di wasallam sahroni ala masuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah batur karya bae ngomong naon cenah meureun hen nepi ka beres Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi begitu beres aya aki-aki diburi nangtung cek aki-aki marhaba dina parahu atuh nu kitu ieu nya punten lain nyarek bahasa Inggris tapi wayahna Quran jangan dijadikan nomor 2 ieu mah aneh Islam teu bisa ngaji Quran aneh laju ai kitabna naon tadi Syekh Nawahi ditaros jurig ti aku Syekh Nawahi cek Syekh Nawahi naon nu kepake kasieun ku daria Al-Qur'an ketika umat Islam ngaji Quran eta nu pake kasieun ku kami nu kaduana cek jurig kami paling sieun ngadenge sawara adan nah eta adan teh horeng teh lain bae jeung manggil salat lain bae jeung manggil jalma nu berjamaah termasuk eta adan pake sieun jurig teteh lamun boga salaki mamarahan bae adanannya bisi aya jurigan boga pamajikan monyong bae unggal poe adanan enggeus cenah kiai di adanan enggeus di komatan enggeus monyong bae bawa ka bidan bisi monyong di tadina eta adan ngeun adanan nu ngeunaheun aya lagamna aya soba aya jiharka ieu mah adan doang tangkal al zaitun aya adan al zaitun adan kieu Allahu akbar atuh adan lagam sakali hayya ala sholah cenah pan ka ditu kitu tah aju maca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah pan kana kitu eta sing ngeunaheun adana jalma nu nguping ganjaran jalma nu nguping ngeunaheun darongkap ka masjid kitu leres tah nu katiluna cek setan kami paling sieun ningali umat Islam anu berbondong-bondong babarengan ngayakeun maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu horeng pake kasieun jurig naon tujuanana teh ka ieu urang mulud dan diayakeun pangajian tujuanna kieu setiap mulud diayakeun pengajian setiap Rajab diayakeun pangajian nu kawinan diayakeun pangajian tujuanana umat Islamah di mana maot sok hoyong diajikeun
leres tak? Sedangkan saur Sayyidina Ali kieu sanajan diajikeun ku sajuta kiai eta ganjaran moal dongkap lamun keur di duniana telok ilu pangajian bahkan hewa kanu sok ngaji kakuping tak? Sok aya bae nu ngomong alah dak pangajian teuing cenah aja kalakuan mah kitu bae atuh komo nu telok ngaji nya punten lain-lainnya rekanan lain doang kieu sanajan diajikeun ku kiai diajikeun ku abuya ari urang teu beuki mah kana ngaji eta yasin moal dongkap abdi teu beuki teh kana daging bebek najan dipasihan ge ku teteh moal di imam teu beuki ieu paling dipasihkeun ka batur mun keur di dunia tarang ngiring ngaji bahkan hewa kanu ngaji najan diajikeun moal dipasihkeun ja keur di dunia na teu beuki mana ka dieu cek urang ganjaran yasin moal dibikeun cek malaikat pan maneh mah teu beuki baheula ge mantak memeh urang wangsul ti dunia ka akhirat ka ajak heula awak urang ku urang bae ku batur mah bisi marah tanya awak urang cabak dada kieu tah wak iraha diawak daek ngaji memeh diajikeun iraha kumaneh wak daek salat memeh disolatkeun iraha kumaneh wak daek sodakoh memeh disodakohan ku urang bae jak ku batur mah bisi marah leres tah nu mantak abdi tebih-tebih dongkap ka dieu karena urang teh saawak teh al mukminuna ma'al mukminin kal jasadil wahid mukmin jeung mukmin Islam jeung Islam doang awak hiji kieu tah lamun Pak RT lempang ka leuweung jeus ningcak paku nu ningcak mah pean tapi kunaon panon ngiring jerik leres panon jerik cepil panas panangan nyeri jubur tepuguh diukna cek suku dak aing ningcak paku hayu anter ka puskesmas dianter ku kabehan breng beh nu ningcak mah suku tapi kabeh ngilu nyeri Islam teh kuduna mah kitu aya tatangga nu maot hayu kurang tahlilan salatan babarengan jasa awak ieu mah Islam jeung Islam doang lain saawak dirangkas bitung atunya kunaon eta ari kata tangga ngahutang ai ka Alfa ka Indomar kontan aya nu kitu ai kata tangga ngahutang ai ka pasar kontan dasar batur ngawarung modal 500.000 dihutang rokok 3 bungkus teu daek mayar deui si eta mah haju ngalewat telok jalan dinya milipir ja bisi ditagih punten jalma nu gede hutang teu daek mayar hutang eta ulah boroning gede teh 500 perak jaga bakal aya pertanggungjawabanna di hadapan Allah ngeun eta zaman kuari isin keneh nagih daripada ngahutang leres teu ya ieu mah tragedi luar biasa anyar keneh aya tatangga ka bumi cek tatangga teh kieu ka haji wayahna tulungan abdi aya naon ka ieu abdi cenah keur butuh artos sayang 1 juta beh ngomongna kitu tah dikodok kantong ku abdi ngeun aya 500 cek abdi ka aya ge 500 wios cenah ka haji dicanda ku anjeunna kenging 2 dinten abdi pendak di jalan kaleresan mobil abdi saepeun bensin pan ditagih deui ku abdi tah ka hampura aja kakak kitukeun poe kamari ngahutang ka abdi abdi ngahutang deui ka kakak eta ditagih kalah malik nagih ka haji parang saabdi mah cenah ka haji nu boga hutang ka abdi lain abdi hutang naon atupan abdi ka haji ngahutang 1 juta nuhun laju ku ka haji dibere 500 berarti ka haji boga hutang keneh ka abdi 500 lieur ka geus lamun jalema rajin ngahutang teu daek mayar bere beta 2000 henteu ngabatin laras da komo ibu-ibu maosnya sok Bang Emok batur ge sumpah pemuda ieu mah sumpah Bang Emok kumaha basana dak cenah pada urangna bae pada urangna kumaha lamun ibu-ibu ngahutang salaki teu bebeja cek ukudul jen dosana sarua jeung 1000 jalma tukang maling eta kakuping bateng dak perih amat ieu kiai cenah punten teh al ilmu kal milhi ilmu mah doang uyah lamun urang boga radang kauyahan perih tah henteu perih ngeun moal perih moal naon ai teu radang mah nyaritakeun Bang Emok cek nu tukang mah ka aing eta nyaritakeun jalma telok salat kadenge ku nu telok ka aing nyinggung eta cek nu engsok mah atuh henteu ngeun sugan bae perih-perih ge jadi ubar amin jasa awak ieu kieu saawak urang keur calik BRT aya RT
mana teh kercalik RT na kursi ka kuping ku cepilna plug be naon eta cek ceuli kadu eta nyahuan pan padahal di kebon batur mata doang lagi kadu eta nu ragag heueuh cek mata tong yuk cenah tunduh aing madak cenah mantos ning cerikan suku hayu beh he eta mata tunduh ge hudang teh hudang cek mata bisa ge nyorot aing madak leumpang mata bisa suku dihudangkeun suku hayu nengok kadu cek suku dak tadi keneh ning cak paku hayu beh ingkud ge leumpang ka kebon kadu datang ka kebon kadu cek irung bagian aing dak di dieu mah di ambean ka kidul budak butai cenah lain deui ya coba ka barat di ambean aya seungitna disorot ku mata aya cucukna dicandak ku panangan ka bumi eta naon babarengan datang ka bumi dibelah brak beh dihuapkeun kana baham heuak beh cek suku heueuh nyadak aing maning cak paku bari jeung nyeri ge leumpang horeng nu seubeuh mah sungut cek mata aing tunduh ge nyaring cek irung cenah tayak bau ge ku aing diambeun heueuh nyadak nu seubeuh mah sungut ieu pada nyarekanan ku kabehan biwir jeung letah dak cek sungut ulah maido pan aing mah ngoper doang kana beteung nek jalan mana beteung lamun lain jalan dia bener da beteung pada nyarekanan hoo ieu dak eta beteung cek leungeun gawe teu daek nyeuna naon teu daek hayang seubeuh bae cek beteung kieu dak ulah maido aing lapar mah daria leuleus kabehan heueuh nya cek beteung daria dak lamun nek nyarekanan tah kanu di jero sempak cenah aya paneta di jero sempak ada makhluk kecil yang berkeliaran sing hade teh si botak pada nyarekanan heueuh ieu botak kumaneh aya gawean eueuh kahujanan teu daek kapanasan teu daek kalakuan nyerekem cek si botak dak innallaha la yadzlimu misqala dzarrah sesungguhna Allah moal dolim ka makhlukna sanajan sagede sieur he dak ieu aing ge dijieun cek si botak atuh aya manfaatna cek suku botak naon manfaat dia ari eta anak riluk dieun saha cenah hayo geura jajieun aing heueuh nya bisi nek nyarekanan cek si botak tah kanu ngagayot ngaranna kancing ngaranna kanjut pada nyarekanan ku kabehan ku suku dicarekanan ku leungeun dicarekanan ku ceuli dicarekanan kanjut ngajawab cek kanjut kieu innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah sesungguhna Allah moal dolim ka makhlukna kaula ge dak dijieun ku Allah aya mangpaatna sok babadean ibu-ibu naon mangpaat kanjut pan eta ge sarua makhluk Allah ulah diseungseurikeun ih cek kanjut mangpaat kaula mangeun hiji tulis naon cenah mangpaat ku maneh purah ngabeungbeuratan karena lamun teu dibeungbeuratan ku kulata si bos kaluhur hartina kieu teh hartina eta urang cicing di masyarakat kiaina aya leres da jarona aya nu sugih aya nu miskin lalaki aya awewe aya nu goreng aya nu geulis aya ulah sok pasirikan masing-masing tugasna aya bae panu ngomong kieu hodak eta kiai ngadon cacahan doang sejam 3 juta be cenah ari kami cenah palawaring ngesang alus ngesang badag 15.000 oh atuh meureun tugasna tah mah bagian jubur meureun tah mah kitu doang kieu teh katingali teh ieu bahasan guru abdi cek guru abdi di masyarakat teh ceng kudu doang ramo ieu nu rebing ieu ngaranna kiai teh ya ieu jempol ngaranna kiai rebing pendek jauh kiai ya urang teu bisa tanda tangan endah ku jempol ge leres da diceplok ku jempol kieu endah ieu kiai nyebut gagah ku jempol telo ku cinggir gagah amat eta abah amil ku ieu leres da lamun ieu ya curug ieu nu sugih ambil itu cokot itu cacar itu pacul itu nurut ku ieu mah ngan ulah asa pang sugihna ngalunjak ka kiai diasinan bangkrut ulah lalagaan coba ieu curug jeung jempol suten mana nu menang jempol
telok aya kiai minta doa kanu sugih telok aya ge ngahutang. Lamun ieu nu tengah teh ieu jaro ieu aya jaro matak make cincin jaro magaga cicingna di tengah ka dieu dua ka ditu dua telok ilusuten di mamana ge ieu mah kudu adil. Ulah dumeh-dumeh kieu dak itu mah cenah baheula teu milih aing ulah dibere bansos dak ieu bae ulah kikituan jadi jaro mah dak cenah ieu mah dulur aing 7 karung itu mah lain dak cenah 5 liter bae ulah kikituan. Telok ilusuten jaro RT ta ieu nu tengah ya mantak pangjangkungna sing sopan kanu jangkung jalamun teu aya ieu hese teh ceuk ge urang emam ieu teh diajakan ai gati nyawolna ge bener teu laju ombeh ieu teh diajakan he kakoet deui bau deui lamun ieu nu miskin nyelap bede dieu ngaku rebing aya ngaku lempeng geus aya ngaku jangkung aya nyelap di dieu. Innallaha yuhibbul masakin, Allah cintaeun ka jalma miskin. Disebut kiai ku aya santri bener teu disebut pejabat ku aya rakyat leres disebut sugih ku aya nu miskin mantak wayahna kanu sarugih ya ahlak rasul ya lamun ngulikeun nu miskin samemeh kesangna saat tina tarang bayar harita kunaon karena nu miskin kuli di nu sugih lain ku betah teh ku butuh leres he aya eta macul di nu sugih nepi ka 3 minggu giliran gajihan ke bae nya cenah duit sakitu ieu sakitu ge ceuk kumaneh pan batur mah ditungguan ku anak pamajikan di bumi leres laju ieu mulu dipatok di ditu mah di Indonesia muludan dipatok per kakak 500.000 tok jabertok patok mangga dipatok tapi pakaianna ratakeun heula salembur leres kartos teh ya mangga dipatok teu naon ngeun pakaianna ratakeun duit 1 juta nu sugih mah babarieun teh mukakeun lamari nyokot dompet menang tapi nu miskin hayang duit 10.000 ge kudu lecet heula tak-takna leres mantak wayana ulah sok dipatok di mana ajaranana atuh muhun ieu mah nyieun masjid dipatok muludan dipatok nu dipatok mah ngeun wajib doang subuh 2 dipatok leres dohor 2 dipatok asar dohor 2 dohor 4 asar 4 maghrib isya dipatok karena wajib di mana sunah dipatok nyuhunkeun keterangan teu aya leres dah laju kadang-kadang kuari mah teh nu sugih pependekanan pugu jangkung pependekanan cangkel kak cangkel nu sugih urunan sarua jeung nu miskin 50.000 he atuh isin nu miskin ge popojaran nepi ka ngajual anting pamajikan sabelah ku hayang ilu mulud ai ku maneh ngaleuletik maneh aya di dia mana ulah sampai kieu aya muludan unggal tahun pangajian unggal minggu ari akhlak teu dianggo leres tah laju kadang-kadang maido kanu miskin piraku dia urunan sakitu ge eta maaf lamun ngapirakukeun ka batur ka nyeri ka miskin karipuh karasa ku urang teh lain ku batur leres tah eta nu kumaneh nu batal sodakohna bahkan punten teteh gaduh artos 50.000 hayang urunan mulud ngen boga hutang ka warung 50 bayarkeun hutang heula teh karena Rasul ge teu atoheun ai mulud amprekan ai hutang teu dibayar Rasul teu atoheun ai mulud amprekan jeung pamajikan pasea lain akhlak Rasul loba keneh muludan lain kieu ge salat sunah bisa muludan ngaos Quran bisa pakai muludan sholawat bisa pakai muludan ngeun wayahna mulud teh ulah kieu nu kahiji ulah boga niat dina hate muludan karena kapanasan aya nu kitu ngomongna pan kieu panas amat aing madak hayu urang ge nu gede ngaranna eta muludan kapanasan lain lillah aya deui karena mah panas dak panasan yuk lembur itu supaya gede aya deui karena papanas panas
lamun muludan karena tilu faktor Rasul ge teresepeun hore maka hayang nu kumaha nu lillah nu ikhlas karena Allah. Imam muludan punten bahnya punten kumaha cenah jadi patok nage cenah musyawarah kabehan mangga ngeun lamun teu kabayar ulah jadi hutang isin kabejana dak aing nginjem duit cenah jeung mayar hutang naon urut mulut urunan teu kabayar ulah sampekeun kadinya karena eta miskin horeng mah peurihnya tehnya di dieu aya nu miskin suurnya punten teh eta milik al insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya sebatas berencana dan yang menentukan itu Allah. Kadang ia milik gede, kadang leutik. Leres dah. Abdi emut, abdi gaduh tatangga ngaranna Mang Eman. Punten bisa aya ngaran Eman di dieu punten. Eta Mang Eman dagang cilok. Modalna 50.000, lamun laku kabeh jadi 70, berarti boga untung. Dipanggul ku Mang Eman eta cilok jam motor teu boga ieu dagang cilok dina hatena ya Allah muga-muga 70.000 eta lamun laku begitu datang ke pasar Gunung Kencana ka pertigaan katabrak mobil brak cilok rancleng gorobag kentob hulu jendol ku maneh ngadapang na aspal cek Mang Eman Gusti 70.000 leungit. Ternyata Allah berkehendak lain nu nabrakna jalma sugih Abah Haji Jejen ti Malingping. Pan turun tina mobil. Cek Abah Haji Jejen heka teu kunaonnya boro-boro deuleu tarang kula jendol yo. Hek kieu bae nya cenah digantian bae ku kula aja kula buru-buru rek ka Jakarta tah 200.000. Tuh. Tujuan ti imah 70.000 eta ge mun laku ternyata jadi 200.000 sanajan kudu katabrak heula. Bener. Heka cenah atuh 200 mah ngen jendol doang pan cilok hancur tambahan deui 100 300 pan gorobag kentob kudu dihadean tambahan deui 100 500 pan balik teu bisa leumpang kabu kudu buat ojek tambahan deui 100 600 pan kudu ka puskesmas berobat tambahan deui 100 700.000 Haji Jejen berangkat be ka Jakarta ja eta Mang Eman cilok di pulungan deui eta ka gorobag didupak endah deui atuh jabalik teu buat ojek teh naon eta ngiwid bae ka ditu puskesmas ge lewat jam 7 geus balik uluk salam biasana ge telok tah mah assalamualaikum lain ditembalan ku pamajikan kalah diintip na hordeng teng si kehet balik ditunjuk ka pan wayah kieu balik eta tarang kunaon jadi dihajar baturnya dak ulah loba omong ya 700 laju bae weg bae dicokot di mana ya kak cenah arto seur amat dak ulah loba omong pugu kakak katabrak mobil digantian cenah kudu nabrak na 700 pamajikan ngadoa harita keneh ya Allah hatur nuhun jeung muga-muga Gusti salaki abdi katabrak deui datang ka peuting eta Mang Eman tatangga abdi biasa telok tahajud eta mah tahajud ngadoa ka Allah ya Robbi berikan aku rezeki yang lebih baik daripada kemarin dina hatena kieu Gusti kamari ge ditabrak anca 500 komo lamun 4 Gusti 2 juta yakinna mah cilok nu kamari dihanetkeun dipanggul deui tujuan lain nek ngajual cilok dia hayang katabrak deui leumpang di tengah jalan geus kieu bae pede manehna asal mobil ngalewat ditunjuk sombong dia tanabrak aing cenah eta mah teu kadeuleu ti gigir ti kenca bulana cilok teu kadeuleu gorobag wajur pananggung potong ping-ping soek kumaneh ngubrusna susukan kumaha ngomongna dahsyat cenah yakin mah 3 juta ieu ai barang beutah horeng Mang Jupri tatanggana keneh tukang ojek cek Mang Jupri hampura aing man boro-boro ngagantian cenah engke can meunang panglaris dia mah cenah leumpang naik di tengah jalan bae heuh borong cenah tulus ka puskesmas nu eta mah cek bidan lantaran tidak punya BPJS harus ada uang 1 juta duit nu kamari 700 dibayarkeun ngahutang deui ka tatangga 300 tuh beda poe milik geus lain deui nu matak ulah sok maido eta kanu miskin ka leres perih eta jadi miskin tah ibu-ibu jemaah kini insyaallah ku guru urang dijelaskeun masalah maulid anu ti Sukabumi manawi eta ibarat cau mah seuhangna eta teh
eta Kiai Roma Muda. Kiai Roma Muda beuh nyanyina hebat, abdi mah sanes artis teu tiasa nyanyi. Apunten nya. Lamun ibarat cau saturuy ieu abdi butitina teh. Ai butiti mah di mamana ge telok gede ieu leutik, butiti mah leres da. Nya leutik, nya peot, butiti ieu ke seuhang nama aya, nya gondrong, nya gede, etana gede deui. Nya naonna boha gitu. Ari ieu mangarana ge butiti, kasadayana hampura, bilih aya cariosan abdi nu teu kahartos, bilih cariosan abdi nu teu nyambung jeung hukum, ieu hampura kasadayana. Ungdur kola walatang zur mangkola, tong ningali nu nyaritana, perhatikeun ucapanana. Upami kahartos hidayah ti Allah Ta'ala, saupamina teu kahartos panginten tina kabodohan abdi. Jalan-jalan ka Cilayang buat sado abrug-abrugan, mun ceramah ulah panjang-panjang beteungna kaburu kukuruwukan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.